Bismillahirrahmanirrahim. Paslun Arya tahji pasal arkanus sholati ari rukun-rukun sholat sab'ata asyara eta ayat 17. Al awwalu ari nu kahiji an-niyatu eta niat. Asani ari nu kadua takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari nu katilu al qiyamu eta nangtung alal qadiri kanu kaduga fil pardi dina sholat fardu. Ar-rabi'u ari nu kaopat qiraatul fatihati eta maca surat al-fatihah. Al-khamisu ari nu kalima ar-ruku'u eta ruku'. As-sadisu ari nu kagenep at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina ruku'. As-sabi'u ari nu katujuh al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari nu kadalapan at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari nu kasalapan as-sujudu eta sujud marrataini dua kali. Al-ashiru ari nu kasapuluh at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina sujud. Al-hadiya asyara ari nu ka-11 al-julusu eta calik baina sajadataini antawis dua sujud. As-saniya asyara ari nu ka-12 at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina julus baina sajdatain. As-salisa asyara ari nu ka-13 at-tasyahudul akhiru eta tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara ari nu ka-14 al-qu'udu eta calik fihi dina tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari nu ka-15 as-sholatu eta maca sholawat alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud akhir. As-sadisa asyara ari nu ka-16 assalamu eta maca salam. As-sabi'a asyara ari nu ka-17 at-tartibu eta tartib.
Taya pasal netelakeun tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat di dieu menurut Safinah arkanus sholati sab'ata asyara. Ari rukun-rukun salat aya 17. Sok sanaos dina mazhab sanes rukun salat teh aya 13. Tapi dari prak-prakan dina salat mah tetep kitu sami sareng nu 17. Kunaon geuningan engke ge bakal katingal geura. Mana nu 17 teh? Al awwalu an-niyatu. Nu kahiji mah niat. Niat dina salat sami sareng dinu luar seperti dina wudu, dina puasa itunya. Bahwa yani kudu jeung hate, dina hate terutamina mah. Jadi teu wajib sabenerna mah niat dilapalkeun mah. Da sunat kan dilapalkeun mah sangkan ngingetan. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah imaman atawa makmuman lillahi ta'ala. Panjang lamun diucapkeun mah. Ngan dina prak-prakanana mah asani takbiratul ihram takadah ngahiji sareng takbiratul ihram nu kadua dina rukun salatnya. Allahu Akbar. Ari takbiratul ihram mah sabenerna mah Allahu Akbar nada. Ari ngangkat panangan mah eta mah sunat. Asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Anu katilu rukun salat teh ngadeg nya, nangtu ngadeg ka jalma nu mampu nu kaduga dina salat fardu. Dina salat fardu mah berdiri teh termasuk wajib. Lamun kitu berarti dina salat sunat mah kenging. Dina salat sunat mah kenging bari calik oge. Sok sanajan henteu gering. Ta misalna aya zaman nu salat padahal mah jag-jagnya tapi bari diuk. Nah berarti manehna keur salat sunat. Pertos dina ibadah haji kan wah seueur jalmi teh rupi-rupi. Aya anu aya dina kursi, aya oge nu calik dina lantai. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Anu kaopat mah rukun salat teh maca Fatihah. Takumaha lamun teu maca atawa teu bener bacaanana. Tamaka nu teu bener bacaanana mah upayakeun ulah jadi imam gitunya. Sabab hari jadi imam mah kudu nanggung bacaan makmum. Nu matak dina salat berjamaah makmum paripaosna teu maca naon, teu babacaan oge gitunya, ngupingkeun bacaan imam. Tamaka jadi surat nu matak pikeun masbok geuningan. Fatihah can tamat tapi imam tos ruku, bilih kabujeng cangkat deui, maka mamu masbok langsung ruku. Sabab qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Al-khamisu ar-ruku'u. Anu kalima ruku'. Dina ruku' teh kada sampurnanya. Jadi kudu lempeng. Lamun teu mah nyimpen gelas itu dina tonggong. Tah moal bahe gitu. Jadi ulah paya kitunya dina ruku teh. Asadisu
at-tuma'ninatu fihi. Nu kagenap rukun salat teh nyaeta tuma'ninah dina ruku. Are tuma'ninah teh cicing sakedeung sabada urang gerak. Tah dumatak dina ruku teh kan aya babacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tah eta ngisi bacaannya dina ruku, tasbih ruku namina oge. Saras nama tumaninah teh saukuran maca subhanallah. Tuh. Ya masing paribasana teu baca ngicicing gitu. Saukuran maca subhanallah. Jadi gitu. Salat mah itu. Jadi sebagai jedanya, sebagai penyekat. Lumatak aya tumaninah cicing heula sakedeung dina ruku. As-sabi'u al-i'tidalu. Ari nu katujuh ma i'tidal. Ari i'tidal teh ajeg sabada ruku. Jadi kudu berdiri tegak. Kumaha cenah oge? Aya cenah ge salat anu naon berdirinan tegak. Da eta mah meureunnan ku kaayaan badana eta mah teu nya. Misalna teu damang tuh, tanapi tilas teu damang. Pandangan mah kana tempat sujud. Nah itu i'tidal. Tadi na i'tidal ge kan aya bacaanana. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Geuning cenah sok aya anu pondok nyateuna naon eta mah. Misalna Rabbana walakal hamd. Asaminu at-tuma'ninatu pih. Anu kadalapan dina rukun salat teh nyaeta tuma'ninah. Matak ngisi dina i'tidal teh ya baca anu tadi teh geuningan. Taina nu kasalapan at-tasi'u as-sujudu marrataini. Anu kasalapan nyaeta sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumaninatu fi. Anu kasapuluh nyaeta tumakninah liran heula sakedap dina sujud. Tah sujud teh teu kenging sapertos ngadapang geuningan anjingnya. Tadina sujud teh aya tumakninah kungsi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Aya oge nu maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Tari maca eta mah sunat saresna mah. Sunat hayat. Ta eta kasalapan sareng ka-10 sujud sareng tumakninah. Al-hadiya asyara al-julusu baina sajadataini. Nu ka-11 mah calik di antara 2 sujud. Asaniya asyara at-tuma'ninatu fi. Nu ka-12 na tumakninah dina calik antara 2 sujud. Tadina calik namina teh dina calik ieu mah calik iftiros. Jadi si sampean anu kiri teh dampalna gitu, dampalna di calikan itu. Taari dampal tanapi sampean anu kanan mah berdiri itu. Ta eta nu ka-12, nu ka-11 sareng ka-12. Tadina calik antara 2 sujud teh maca naon? Maca doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni, ya Allah hampura abdi, hapunten abdi.
Warhamni sareng rahmat abdi mikanya ka abdi. Wajburni sareng mugi Gusti ge namal tanapi nyampurnakeun kandina salat teh urang teh sok kadang lupa gitu kan. Dina salat teh kadang mah dipake neangan naon gitu kan. Warfani mugi Gusti ngangkat harkat darajat abdi. Warzukni mugi Gusti ngarizkian ka abdi. Wahdini sareng mugi Gusti masihan hidayah, masihan pituduh ka abdi. Sehingga abdi teh bakal tetap aya dina petunjuk Gusti. Wa'afini sareng mugi Gusti nyehatkeun ka abdi. Wa'fu sareng mugi Gusti ngamaafkeun ka abdi. Nah gitunya. Asalisa asyara at-tasyahhudul akhir. Nu ka-13 mah nyaeta tasyahud akhir. Aya nu nyebat tasyahud teu nya sabab aya kecap asyhadunya. Aya oge nu nyebat at-tahiyat, tahiyat. Beda dikawitan ku at-tahiyat. Anu ka-15 al-khamisa asyara as-shalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam pi. Nu ka-15 namanya eta maca sholawat ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina tasyahud akhir ta maca sholawat ka nabi Allahumma sholli ala Muhammad atanapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dina tasawuf akhir mah eta kalebet kana rukun salat. Tuh. Ari salian teh eta mah misalna maca sholawat ka keluarga Nabi, maca sholawat ka Nabi Ibrahim itunya sareng saterasna ta eta mah sunat. Asadisa asyara assalamu. Ari nu ka-16 mah maca salam. Bari urang menoleh ka mana? Ka kanan sareng ka kiri. Ngan anu termasuk rukun mah nu ka mana? Nu ka kanan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Bari teras wae mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunya. Tadi antara salamnya anu tak perlu dijawab gitu. Nyata salam dina salat. Jadi lamun imam macara salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak teu jawab makmum mah teu kudu ngajawab. Makmum oge sami maca naon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulah sampai ka terjadi anu keur diajar minnya karena ge keur diajar itu. Imam maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nangaranna keur diajar eta mah teu acan apal. Tah eta sapal mah pasti bakal diperhatikeun teh. Asabi'a asyara at-tartib. Ari nu ka-17 nama nu terakhir nyaeta naon? Tartib. Karuntuy ti nu awal dugi ka nu akhir ge. Kedah berurutan gitu. Salat teh. Tageuning cenah sok aya nu 13 rukun salat teh. Tah tambah dina tumaninah. Tuh. Dina tumaninahna disakalikeun gitu. Tumaninahna. Tarima kan dirinci dina sapiyah mah. Jadi tumaninah dina tidal gitu kan ya. Nah, itu ari dina eta mah disakalikeun. Yang nyebut 13 nun mawi salat anu nganggap rukun salat 13 sareng 17 sami dina prak-prakarana mah kitu gitu. Jadi taya perbentenan. Wallahu a'lam bishawab.